lamun urang nyaritakeun maut kadang-kadang muringis sieun, tapi lamun urang neuleuh jelema kuari maot eta ngan akan sakadar hiburan kadeuleuna, sebab bangun teu sarieun jaka paeh, maksudna dirimpak doang ya. Ai di pasar Kemis mah di pondok tah geus leuwih parah. Lebih parah. Sigara de urang ge sarua bakal paeh. Malah tadi geus disebut hirup ge geus di almarhum Habib Rozak almarhum. Ayat 3 jelema boga guruna guru mursyid, tiluan nyana belajar ibadah, saenggeusna dididik syariat mulai kuari dek berangkat ka Allah, henteu sebeuheun ibadah di lembur di kampung hayang kaleuweung. Emang kudu kieu leuh kaleuweung atuh kudu ngan kuari leuweungna mana di Gunung Karang yang geus marake sempak kabeh, di Gunung Santri atuh Jasarua komo di Banten mah leuweung mana tuh kuari ku urang ndek disabab pake ibadah. Aya nu minta izin ka kula Haji Pendi dek ka Gunung Karang, atuh elos ngan kudu pamit heula kakabehan sebab bakal balik ngaran. Teu puguh karu dek naon ka ditu ibadah mah sadaekna di dieu, tapi ieu mah dek kaleuweung. Cak guruna ulah luak liuk sing juntrung ka Allah, geus dibere ilmu ketika menghadapi hujan, geus dibere ilmu ketika menghadapi angin, geus dibere penangkalna ketika aya huru-hara hewan-hewan, geus dititip-titip kade ibadah bakalna hiji doang ye nu paling berat nahan lapar. Ku angin mah gampang, komo ku golok mah tobat teu kudu norekat, teu kudu tama kaci soka beres. Si di inuman pelor jeung susu tanya ge ki Nurjaya. Pelor beak kabeh kurang cisoka. Datang ka bengkel sepeda demo. Beak. Tapi nu paling berat lapar. Cak guruna sanajan lapar sapoe, 2 poe, 3 poe, saminggu tahan. Insyaallah moal kukumah. Akhirnya berangkat nutiluan ka gunung kaleuweung. Ibadah di leuweung beuh mantep sorangan bae. Nu mantep-mantep kan di leuweung mah eueuh TV, eueuh internet, teu pernah WA. Di leuweung pada di lembur bawa aduh. Dek HS WA. Mantes HS SMS-an. Mending ora keneh aki-aki. Ieu kan buang kawarah ka jelema. Bloon ge belah ditun bloon teman. Masih 3 kilo ti bloon.
tenang. Jadi nu endek ibadah ke Allah mah neangan nu tenang, sepi. Mentek pondok pesantren salaf mah neangan tempat nu sepi. Ai pondok pesantren modern mah neangan nu rame. Sebab tujuanna beda. Pondok pesantren salafiyah mah deuk ka Allah neangan nu sepi. Pondok pesantren modern mah deuk ka makhluk neangan nu rame. Beda. Ieu mah ibadah geus dileuweung. Sapoe babekalan aya keneh, 2 poe masih, seminggu masih. Geus barang geus aya 2 mingguna geus eueuh amunisi. Mulai lapar. Poe selanjutnya tambah lapar. Selanjutnya tambah lapar. Geus eueuh soraan. Zikir geus Habib Rozak mah seubeug ge. Geus almarhum. Maca Yasin ge teu tamat. Geus teu kuat. Sakitu ge susu aya, kopi aya. Jeruk geus sabaraha meureun. Bahkan di kantongna ge cau aya. Yasin teu tamat. Buang kawara. Ai endek-endek atuh maca Yasin. Pan cenah kiai tadi ngobrol bae bangun teu ngadengekeun didengekeun doraka. Aing mah ngadoraka jangan ngadengekeun Yasin kos kitu mah. Cak Habib jin teupan. Nah, iya barang selanjutnya nyana musyawarah. Iya orang lapar kumaha. Ingat cek guru. Ketika orang lapar tahan. Ulah aya kumaha. Jol be aya anak gajah. Anak gajah liwat menel. Orang masuk nyebut di segede menel, batu gede eta menel. Anak gajah sebenarnya. Alah cenah aing dibere segede menel. Baheula keur leutik dirimpak kos kitu eta. Sia mereka aing segede menel. Menel teh gede eta. Musyawarah tiluan daripada orang korban lapar mending orang pencit orang dahar. Cak nusa orang inget cek guru ulah kajian lapar ulah kuat engke. Ketika orang manteng ka Gusti Allah bakal dibere kekuatan. Lamun kecenderungan orang kana dahareun orang bakal lapar. Lamun urang cenderung na hate 100% kanu bogana ka Gusti Allah sanajan engke lapar dibere seubeuh. Tapi lamun pikiran urang kana dahareun urang pasti lapar bae. Pikiran urang kana inuman urang pasti dahaga bae. Tapi ketika pikiran urang menteng ka Gusti Allah dahaga lapar paring sapoe 2 poe kadituna ku Gusti Allah bakal dibere seubeuh. Atau panca Kanjeng Nabi abitu inda rabbi kaula cicing di Gusti Allah Masya Allah cak Kanjeng Nabi yut'imuni wa yashrabuni Gusti Allah mere dahar ka kaula mere nginum ka kaula. Apa Gusti Allah nyuguhan sangu ka Kanjeng Nabi? Apakah nurunkeun korma ka Kanjeng Nabi? Teu. Sahabat ge kagetin, ai eta nyuguhan Gusti Allah kumaha? Oh, cek Kanjeng Nabi. Sanajan sababara poe kos nu dibere dahar bae teu lapar saeutik-eutik aca. Sanajan sababara poe teu dahaga saeutik-eutik aca. Cak sahabat nah kok kitu lantaran manteng kanu bogana. Sanajan sababara poe moal lapar, moal dahaga. Matak para
nabi-nabi Allah karuatan beteungna, para aulia Allah kuatan beteungna. Habib Rozak Baya Karim, ya Allah. Ngajoaknya na. Komo ieu mah geus dicaritakeun dia bae. Biangna ieu mah. Lelempangan jeung kula asalnya teu ngomong bae berarti geus lapar. Asal geus ditanya cicing bae, naon cicing bae? Wah, ieu asana kudu digotong ibu budak. Lapar. Konsep deka Allah mantengkeun bakal dibere seubeuh. Lamun pikiran urang kana dahareun lapar bae. Lamun pikiran urang kana inumun lapar bae dahaga bae. Ketika manteng ka Allah moal jeung teu hayang. Teu hayang. Komo saya tigma teu hayang. Mun loba boleh dijual. Nah, musyawarahnya na cek lu saurang ulah mantengkeun ka Gusti Allah. Cek lu saurang coba maning urang pencit bae lah. Cek nu saurang deui. Heuh geus, urang pencit bae urang dahar daripada urang kalaparan. Ih, cek nu saurang inget guru urang ulah. Nu saurang mempertahankeun ulah, nu saurang mah tetep nu duaan pencit. Geus maneh mah rek ngadahar rek henteu pokona mah kami mah duaan dek dipencit bae mah. Akhirna anak gajah dipencit. Aju digarah didahar. Alhamdulillah seger. Begitu pentingna zikir anu ngadahar anak gajah mah kuat, maca Quran kuat, zikir kuat. Anu lapar mangan gitu. Tapi anu ngadahar anak gajah mah dengekeun ku sia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maca Yasin ge tamat. Lantaran seubeuh beteungna. Ha. Eta jadi ngahina teh cak aing ge dahar bae. Ulah datang ka teu ngadahar. Nu saurang mah tetep henteu aing mah cak guru aing ulah-ulah henteu. Tapi da kesehatan ibadah moal kuat. Kos kitu teh ibadah. Maca Quran, matana geus teu bisa kiceup. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Badigan ngadahar anak gajah sia. Kuat kan ku kuat. Ai Yasin 3 kali ge siap cek mah. Ieu masa potong henteu. Masya Allah. Datang deui ka isuk, datang ka 2 peuting, gagah. Mejeunna keur sare istirahat. Jang ke peuting sekitar 2:30 qiyamul lail. Keur mejeunna ngedeng jol aya indung gajah. Kukurubusan indung gajah, neangan anak gajah, nyana sare ngabaris tiluan, silih toel, aya gajah, ih cak lu saurang tu aing mah teu boga salah, tenang bae sanajan gajah ge, emang nyahoeun nya, wih atuh coba bae, cak lu saurang, ieu urang kumaha? Atuh mal kumaha aja mal nyahueun ieu sapira gajah. Bebe jadi kan usaha urang. Ieu kumaha Bang? Ji atuh aing mah ngadahar henteu. Mulai tenang tanyana teh. Nu teu ngadahar mah. Ieu atuh aing mah tenang, boga salah henteu naon henteu cenah. Keur wejena silih toel gajah datang kadinya. Mimiti nyiuman. Ka anu teu ngadahar anak gajah teh. Timimiti jempol sukuna tulalena geus dikitu-kitukeun bae.
dicium datang terus ka dengkulna datang ka pingpingna datang ka bujak terus datang ka siran balik deui ka suku tangga salamet mulai kanu kadua ku hari dicium dicium deui beuteungna dicium cicing bae teh loba beuteung sat dicium wah, tulalekna langsung dipasang, diangkat ka luhur, dibandingkeun ka handap. Bah, tulalekna dipasang deui, angkat ka luhur, bandingkeun deui. Cak anu katilu, aing nasibna kumaha ye? Sabuk buah ting moal aing mah. Paeh nu kadua. Tinggal bagian katilu. Geus aing maca hendek maca Quran bae ka Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Qur'an. Yasin gane. Asa nu mal tamat Yasin. Mulai gajah ka dinya deui. Ciuman. Henteu kungsi datang ka luhur, datang ka beuteungna doang. Dikucek-kucek beuteungna langsung ditincak ku gajah blak betus